Nah, ini nih kawan kita ini sudah teterekel seperti sakadang nih. Oh, aduh, aku sih. Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Ngusup. Hah? Wah, tuh menang ngusup deh. Lain mabok. Iya, saya itu bertanya itu pohon kelapa siapa, punya Mang Emul cenah. Ah. Coba tuh diterekel kenewan. Aing dikaringin tak? terekelkeun atuh euy, dawegan euy. Buah dawegan ya. Ah. Pan itu meni lobak itu hara. Lowang. Oh, wah, jam mati mana masih alaan tadi ah. Itu di imah. Alaan cenah. Aja mah. Itu tuh lihat tuh. Sudah lain deui ah. Lain di kumaha Mang Mulai talin? Lain. Bener ya. Ketak. Ih, kayak di cakra tadi nawa. Jeung naik jeung. Tuh bisa. Nah, Bener. nenggak. Ada malah sebenengak. Nenggak keueuh geura. Nya sesongnya teh. Sesongnya tembureun. Nah, ini tadi mesin ini diperbaiki sama Mang Emul. Mesingkeun Mang. Sok jadi THD. Oh. Sok di aya-ayakeun eueuh getak nu ieu pan eueuh. Datang ka lain tanu eta tah. Ari dinu eta mah. Kajen teuing karepna teuing dinu eta mah ingkeun lah sok macem-macem. Karepna teuing ingkeun. Di Seredo ada meureun dewer. Secara pasar ngangge. Di lowong kamari ya. Nyeri. Bro, Kopi Muriang pan, kopi. Eta kulantang kulinting kituan euy. Eta tah. Dicicingnya. Lain maksudna mah terekel kitu. Maksudna mah di video ti handap ditenggakeun kitu reuh alus kira. Oh nyaan mah geura. Nyaan. Batu boga naon. Sok. Ek meuli gulana aing ek jang rujak siap. Gulana. Ek meuli. Siap aing ngasihkeun esna ek meuli. Ek mukbang euy. Geus ulah tenggak-tenggak kitu lah gua teh sing sore manten ek ngalawek meuli gula. Sore. Gua terekel. Terekelkeun. Nah, ini sudah siap-siap nih. Mang Emul nih mau manjat. Da naik tangkal kalapa ge make topi heula wan. Ada semuro loh. Nah, ini nih kawan kita ini sudah teterekel seperti sakadang nih. Kira-kira itu. Waduh, gelap gulita. Gelap gulita. Wah, lowang.
Aduh, iya tinggian ternawan, oi. Oeknya. Tuh ada di sana tuh seperti sakadang tuh anginan. Siga mopo atuh. Ih. Mang Mul sasalang kapan kawan? Ih. Nah, Mang Mul ada di sana kawan, di atas tuh. Tuh. Aya aksian Mang Mul yo. Gugurawilan di luhur. Cik aksi deh cik. Ih. Iya. Iya, aksi Mang Mul di atas ketinggian diterpa angin. Nah, aing ngesok. Deui sok cing, bisa henteu. Cing, kos tadi. Aduh, aksi kawan Mang Mul nih. Tuh, Mang Mul nih habis manjat pohon kelapa dengan sejuta aksi yang heroik. Nah. Sok ngalemper heula tuh dirinya biasa nanggeuh kena tanggal kalapana. Sehabis naik pohon kelapa, sekarang tinggal mungut kelapa. Gumut. Nah ini dawegan kelapa. Dawegan Mang Mul. Dan itu orangnya tuh. Tuh. Nih. Panen kelapa. Orang pemulihan. Saha tuh? Ini sepuluh itu. Hah? Ini pemulihan. Mari merapat ke rumah Iwan Petualang Channel. Nah, ini Mang Mul lagi minum. Gimana rasanya Mang Mul? Hei? Ih, sok ngacamrung teuing haseum teh ucing atuh haseum mah. Amin, panjang punjung panjang jodona. Punjung panjang. Ah, panjang eta. Baik sahabat CJ TV, demikian bincang-bincang dengan Mang Mul untuk hari ini. Bagi kawan-kawan yang belum bergabung silakan bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi kawan-kawan yang sudah setia bergabung bersama CJ TV dan Mang Mul, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. CJ TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.